putra Ki Sunda. 11 April tahun 7 hiji, Ragraka Mandalawangi, suratan takdir ilahi, Wastana Dedi Mulyadi. Pituin Subang numang perang di Sadang, nyaahan dedehan hade kasasama, nulungkan nu butuh nalangkan nu susah. Tawis bukti nu ngajadi pamimpin zaman kiwari, Wastana Dedi Mulyadi. Duh Kang Dedi anak pedesaan, duh Kang Dedi lain pupulasan, gemar bercanda penuh dengan makna. Duh Kang Dedi pamimpin kiwari. Nyaahan dedehan hade kasasama, nulungkan nu butuh nalangkan nu susah. Tawis bukti nu ngajadi pamimpin zaman kiwari, Wastana Dedi Mulyadi. Duh Kang Dedi anak pedesaan, duh Kang Dedi urang pilemburan, gemar bercanda penuh dengan makna. Duh Kang Dedi pamimpin sanyati, duh Kang Dedi putra Sunda asli, duh Kang Dedi nyaah kalemah cai, duh Kang Dedi putra Sunda asli, duh Kang Dedi pamimpin kiwari. Hebat Kang Dedi. Kuring manaon atuh Kang Sule, hanya orang lemur segini saja sudah uyuhan.